ima di lembur ain rek muludan langsung banyak status cari berkah otw muludan cuy. Benar aki-aki jeung nini-nini isu keneh rek berangkat ke sawah meme berangkat upload heula selfie cekrek langsung diupload otw ngoyos bareng suami tercinta. Mantap sok tinggal itu anak orang kemana-mana tuh bisa lepas dina HP. Bener rek sekolah HP mantes sekolah, rek ulin HP mantes ulin, rek dahar HP mantes dahar, rek nginum HP mantes nginum, rek ngising HP mantes ngising, ngisang mantes ngising, mangi lain kebiasaan orang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalana leur kadieu jalana ruksak nu hadir sakieu mah lumayan seueur ngan ngajawab salamna kurang kompak. Daun salam daun mawar urang doakeun nu ngajawab salam sing balaleunghar. Aya hayang duit mah bedas. Daun salam daun suji urang doakeun nu ngajawab salam sing geura naraek haji. Daun salam daun saga urang doakeun nu ngajawab salam asup surga. Daun salam daun bawang urang doakeun nu ngajawab salam sing kabalayar hutang. Ya Robbal melak jati sisi leuweung di banjuran make cai bisi tadi keur malaung hayu uran ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala hada jam'ana insyaallahu jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala zatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma hdina amin binurika linurika fima yuradu ilayna minka wa fima yasduru minna ilayka wa fima yajrana bainina wa baina khalqika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa ya khairan nasirin wa ya mujibas sailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal zawadul karim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil
walhamdulillahi rabbil ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sasarangan ya Rabb baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami ya Rabb waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir langkung tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puja sinarang puji ka Allah Rabbul Izzati tasyakur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur anu welas tur asih ka sakumna makhluk anu kumelip utamana ka manusia nu gelar di alam dunia bari Gusti Allah ma asina teu pilih kasih nyaahna teu wilah-wilah margi sadayana tunggaling makhluk anjeunna rahmat dari Allah miwasalam kasalamatanana pamugia lumungsur salamina didugikeun ka junjunan kalbu panutan alam Rasul anu luhung ku ilmu pangawuruhna Nabi anu pinilih ku pasagi pangartina manusia nu mibanda ku akhlak panguliana anu deudeuh tur tasih ka sadaya umatna daya sanes jujuluk adil palamarta lenggaing ilang kancana nganggo makuta pinuh kasiritin retes ing sosoca asta ganggawi ratanu perta nyatana habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad katut ka sadaya kula wargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna oge malah mandar urang sadaya min jumlati umatna pamugi-mugi sing kanging syafaatul uzma kin jaga di yaumil qiyamah amin ya rabbal hadratal mukarramin salam kehormatan ka para guru, para kiai, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat wabil khusus anu puji simkuring sangat tepi ka hormat oga anu ditedapi doana pangarsa al-mukarram Kiai Bustami kersana al-mukarram guru urang Kiai Haji Sukri kersana al-mukarram guru urang Kiai Jai Anom kersana al-mukarram guru urang Kiai Lukmal Hakim oge sareng guru-guru anu sanesna anu teu tiasa disebatkeun satu persatu namina namun pa insyaallah pengirangan rasa hormat sareng ta'zim kasadayana pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren anu sami-sami sadana ku jisimkuring sangat tepi ka hormat urang doakeun dulur kiai-kiai urang ulama-ulama urang santri-santri urang tokoh-tokoh urang mugi-mugi sing ditambih-tambih kemuliaan sinareng kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun umur anu barokah dijembarkeun milik jeung rezeki ku Allah anu barokah dipasihan kesehatan baik zahir maupun batin sehingga bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu. Aparatur pemerintah, pejabat baik sipil maupun militer, atasan bawahan yang hadir dan yang tidak hadir, wabil khusus manawi ayah Bapak Presiden, ayah Presiden ayah
diundang apa henteu Kemal lamun rek muludan undang presidenna supaya jalan ka dieu alus leres. Bapak lurah aya, wakil lurah, Bapak RT, BPD, oge sareng ketua-ketua anu sanesna anu puji simkuring sangat dipika hormat urang doakeun pamarentah urang, pejabat urang sing dijadikeun pamarentah anu soleh, sing nyaah kanu jadi masyarakatna, adil bijaksana dalam menjalankan tugasnya, dijadikan pemimpin anu dipakai karidho ku Allah Subhanahu. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngorbankeun harta, tenaga, pikiran sinareng sajabina. Urang doakeun mudah-mudahan naon anu mesti diperjuangkan dan dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Wabil khusus para jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, oge teu hilap ka para santri santriawati, para tamu undangan anu tepindah anu caketna anu alhamdulillah parantos meninggali ikhlas manah tiasa hadir kana imapalah berbayaksa di tempat anu mulia riung mungpulung Darul Ulum. Mudah-mudahan langkah amal niat riungan urang sadaya masing ditampi ku Allah janten amal ibadah anu soleh ya robbal. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, utamina simkuring ngahaturkeun rabu-rabu nuhun lek saketik kabingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeun anak kepala wargi jamaah sadayana anu mana syukur alhamdulillah dugikeun ka ngalut ngengkei ngabandayut sorak-sorak nyatang pinang paingan etu paingan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja orang dia manggus sohor ka Bogor reang ka Karawang uyur-uyur saci anjur geus kasebut tukang ngararaji. Alhamdulillah. Bener apa henteu nu mantak ka ciri ngaji nageh loba patukang-tukang leres. Alhamdulillah. Mun satajan simkuring ngadadarkeun kana sakumaha tutung kusing ati anu bakal diaji ayeuna jauh ti jugjug anggang datang ka dieu satu kehormatan satu kebahagiaan pikeun simkuring kahiji simkuring datang ka dieu teh sejak nepangkeun tali silaturahim sareng orang dieu. Alhamdulillah ditampi henteu ka orang dieu lembur naon ieu teh lembur desana desa kecamatan kabupaten provinsi negara pinter. Anu kadua tujuan maksud si kuring datang ka dieu hadirin sadaya punten simkuring nyaeta rek nyumponan kana sakumaha pangundangna panitia aya 2 bulan ka tukang eta panitia nelepon ka simkuring karena Allah rek nyuhunkeun watos kanggo ngisi pangaosan tanggal 16 dinten Minggu pas wengian ayeuna. Alhamdulillah atas izin Allah sesuai waktu yang sudah ditentukan simkuring dina detik ieu bisa hadir ka dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngan hampura ibu, hampura bapak, ya suarana rada serak, awakna lulus gara-gara kurang istirahat. Da alhamdulillah pan ai pas bulan-bulan mulud ieu mah ngider bae. Ya suara geus serak, awak kurang sehat. Ya barang dahar ge geus teu ngarareunah. Dahar jeung uyah karasana asin, dahar jeung paria asaku pararaid. Sabab alhamdulillah pan pak ai pas bulan-bulan mulud kieu mah ieu awak alhamdulillah ngider bae. Euting caramah beurang caramah
kadang-kadang eta lamun balik caramah tengah peuting datang ka imah jam 2 jam 3 eta awak dugikeun karajet awak teh bu leuleus eueuh nu ngurusan da rumasa can boga pamajikan lain promosi ieu mah ngabejaan. Mantak doakeun ku ibu-ibu orang dia ieu kula supaya gura boga pamajikan ka orang dia kajen kula mah nini-nini keh ai daek dipake tumbal mah ku aing atuh piraku aing sakieu ngora keneh budak ngora pamuda rek dibere nini-nini udang saminggu aing modar pon loba bejana aya pamuda kawin ka nini-nini mudang sabulan paeh dicek ka dokter karacunan susu nini-nini ih bating torek entak ieu awak teh leuleus sugan teh kurang vitamin sing horeng teh kurang perhatian dan kasih sayang gitu mangga mantak doakeun bu doakeun ieu kula sing dipasihan sehat sing dipasihan panjang umur ieu hayang ka dieu ge maksakeun ieu awak dikerok heula meme ka dieu mampir heula ka puskesmas diperiksa ka dokter cek dokter ustad ieu boga penyakit darah mun kaluhur darah tinggi mun kahandap darah rendah mun kaparawan darah muda mun kanini-nini demam berdarah ibu sarehat sehat boga duit henteu boga henteu alhamdulillah kajen teu boga duit ge nu penting mah loba jalma boga duit tapi di rumah sakit iya di rumah sakit kuari rata-rata nu garering ibu-ibu lain ngabohong 2010 sampai sekarang 2024 menurut catatan data seluruh rumah sakit bahwa yang rame penyakit kencing manis itu adalah para wanita. Kenapa? Karena wanita terlalu banyak makan janji-janji manis para lelaki. Terus ya terus enteng ngantuk entek. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua bisa berkumpul, bertatap wajah, bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari kelahirannya baginda agung Nabi besar Muhammad. Perlu kita ketahui hadirin sadaya, genep ratus tahun setelah Kangjeng Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sebagian kalangan umat Islam banyak sekali yang melupakan ajaran-ajaran baginda Rasul. Mereka melupakan tentang ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul. Mereka melupakan tentang sejarah baginda Rasul. Mereka melupakan tentang perjuangan dan pengorbanan baginda Rasul. Mereka melupakan tentang hari kelahirannya baginda Rasul. Akan tetapi andai saja kita tahu bahwa betapa hebatnya Kangjeng Rasul, betapa dahsyatnya hari kelahirannya baginda Rasul, panghebat-hebatan Nabi ialah Kangjeng Rasul, panggagah-gagana Kangjeng Rasul ialah Nabi Muhammad Arin Sadaya, pimpinan sahibut dunia wal akhirah. Kangjeng Rasul teh manusia yang paling agung. Kunaon Kangjeng Rasul jadi agung? Sabab Kangjeng Rasul diagungkan langsung oleh zat yang maha agung, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Rasul teh manusia yang paling mulia,
kunaon Rasul jadi mulia? Sabab Kangjeng Rasul dimuliakan langsung oleh zat yang maha mulia, ialah Allah subhanahu. Alhamdulillah. Untung apa hente orang jadi umat Kangjeng Rasul. Untung apa hente jadi umat Kangjeng Nabi. Untung Nabi orang teh Nabi Muhammad, ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah, dilahirkan dinten Senin kaping 12 sasih Rabiul Awal, kemudian tahun gajah Masehina 571 Masehi, bertepatan dina tanggal 20 April. Apal henteu? Apal apa henteu? Henteu. Nah iyalah hadirin sadaya, luar biasa Kangjeng Rasul, Masya Allah hadirin sadaya. Maka kacida untungna ketika orang ayeuna merayakan maulid, kacida bagjana ketika ayeuna orang mengagungkan, memuliakan hari kelahirannya Kangjeng Rasul hadirin sadaya. Kangjeng Rasul mabuk luar biasa. Ulah boroning Kangjeng Rasul santos dilahirkeun, eta Kangjeng Rasul mah keur waktu dina kandungan bae geus seueur keistimewaan. Kangjeng Rasul mah ya dina kandungan bae geus dibedakeun ku Gusti Allah ai pilihan mah. Eta Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasul selama 9 bulan. Kangjeng Siti Aminah mah teu ngarasakeun mual, teu ngarasakeun capek, teu ngarasakeun ribu, teu ngarasakeun berat. Beda jeung urang, beda jeung ibu-ibu leres. Pan ai urang mah lamun keur ngandung ripuh bener teu? Capek apa henteu? Mual apa henteu? Barang dahar asa kubara rau. Bener teu? Sabulan, 2 bulan, 4 bulan kaditu geus mulai ripuh. Neleususuhan sararangheug, bener teu? Nyelekumbahan jara rengkel, bener teu? Eta nyelekumbahan jengkel teu? Ai nyere duit semangat hejo bek kana duit mah. Ima salaki balik nyolatkeun menang duit 20.000 diselapkeun dina peci, kanyahoan ku pamajikan, "Bapak, aya naon neng?" "Aya eta peci, dina eta peci aya duitan, duit saha?" "Oh, eta mah duit sial." "Pan duit sial?" "Sial kapanggih bae ku dia." Bener. Urang beda, tapi tingali Kangjeng Rasul ketika Siti Aminah ngandung 9 bulan adin sadaya. Diceritakan dalam satu riwayat, waktu Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasul, eta Siti Aminah mimpi kadongkapan ku sababaraha nabi. Bulan pertama Siti Aminah mimpi kadongkapan ku Nabi Allah Adam alaihissalam. Bulan kedua Siti Aminah mimpi kadongkapan ku Nabi Allah Idris alaihissalam. Bulan katilu mimpi kadongkapan ku Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bulan kaopat mimpi kadongkapan ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan kalima mimpi kadongkapan ku Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bulan kagenep ku Nabi Musa. Bulan katujuh ku Nabi Daud. Bulan kadalapan ku Nabi Sulaiman. Bulan ke-9 bulan terakhir eta Siti Aminah mimpi kadongkapan ku Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian eta para nabi berpesan kepada Siti Aminah bahwa anak yang dikandung, anak yang akan dilahirkan kelak suatu saat akan menjadi nabi terakhir, pelita dunia, penerang seluruh jagat raya. Ini yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita supaya non, supaya nyambung ia batin urang selaku umatna jeung batin Kangjeng Rasul selaku nabi jeung Rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bo cinta teu ka Kangjeng Rasul, dedeh teu ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Hayang menang syafaatna, hayang disyafaatan ku Kangjeng Rasul, hayang. Pak euy, hayang menang syafaat Kangjeng Rasul, hayang. Ibu bener cinta ka Rasul, bener. Kula rek nanya, lamun memang bener cinta ka Kangjeng Rasul, ya dina bulan Maulud,
dina sapoe sapeting dina mantes salat sok menang sabaraha ribu kali maca sholawat. Cinta ka Nabi. Dina sapoe sapeting orang dia dina bulan Maulud sok menang sabaraha ribu kali maca sholawat. 2 kali. Lamun keur inget. Jawab sing kompak, jawab sing jujur. Nutukan nu hareup bapak-bapak ibu-ibu yo. Jawab sing tarik, jawab sing jujur. Ieu urang loba keneh maca sholawat apa loba keneh maca status WhatsApp? Loba keneh maca sholawat apa loba keneh maca status WhatsApp? Loba keneh maca Quran apa loba keneh Facebookan? Loba keneh maca Quran apa loba keneh TikTokan? Inna lillahi wa inna ilaihi Allah karim. Tersadar ieu urang hirup geus kolot, ieu hirup teh geus nini-nini, geus aki-aki. Lain mah lobakeun istighfar, lobakeun maca tasbih, lobakeun maca sholawat, lobakeun maca Quran. Ieu mah nini-nini jeung aki-aki malah ngomong-ngomong HP. Ih, nini-nini zaman kuari ibu-ibu cara ranggih, Pak. Masya Allah. Terus sadar eta tiung lamun dibuka buk lagi geus parutih jiga soun. Iman nini baroga HP. Boga grup WhatsApp segala. Ngaran grupna makaroni rombongan nini. Atuh biasa dina isi grup nage nini kabeh. Aya ce Nunung, aya ce Yuyun, ce Edo, ce Ana, ce Aas, ce Nur, area kabeh di dinya. Sadulur bener tak ima di lembur ain urek muludan langsung banyak status cari berkah otw muludan cuy. Bener aki-aki jeung nini-nini isu keneh rek berangkat ke sawah meme berangkat upload heula selfie cekrek langsung di upload otw ngoyos bareng suami tercinta. Allah bener matak survei membuktikan nini zaman kuari loba keneh nyekel HP daripada nyekel kanjut salah. Bener tuh Pak, bener toh akur apa hento. Ibu-ibu zaman kuari loba keneh nyekel HP daripada nyekel kanjut salah. Salah kimah dianggur entok seblok ngaku maneh. Ima istoning sasapoe dina HP. Benar. Mantap kali yang wajar ketika anak orang ngambek kakolot mentah yang HP, ketika anak orang gede eutik ngambek kakolot mentah yang HP, atuh ieu da gara-gara indungna keneh nu mamalakna. Benar. Pen ai anak mah kumaha kalakuan indungna sasapoe HP anak nage pasti yang HP hampura Bu lain ngomongan orang dia iya teh geus kabukti di lembur kula. Bener ieu mah anak diberi HP punten ya ibu-ibu kuari boga orok anakna ceurik eta ibu-ibu geus bung ripuh geus bung capek eta ketika anakna ceurik dibere HP bogakeun YouTube. Bener cager teu ceurikna cager teu ceurikna cager ceurikna tapi punten hatena anu teuas. Sekali dua kali anak diberi HP hal yang wajar, tapi lamun lila jeung lila maaf mata ruksak, otak bakal ruksak, bahkan hati bakal tuas. Awak kotor mah gampang loba sabun loba sampo, tapi lamun hati anu geus tuas hese ngubaranana. Ai kitu mantap sok tinggal itu anak urang kemana-mana tuh bisa lepas dina HP. Bener rek sakola HP mantes sakola, rek ulin HP mantes ulin, rek dahar HP mantes dahar,
rek nginum HP mantes nginum, rek ngising HP mantes ngising, ngisang mantes ngising mangi lain kebiasaan orang dia. Benar. Benar. Mantak awas kahade. Masya Allah. Tingali anak-anak orang kuaring geus teu pengaruh dina HP. Pan ayeuna mah zaman canggih, zaman modern. Eta budak ayeuna mah anteng di imahna main ML, main FF Free Fire, terus PUBG. Bener. Kadang-kadang digerokeun ku indungna teh daekeun melu gara-gara HP. Bobogohan ayeuna mah lewat HP. Bener teneng. Oh ayeuna mah ngeunahun ketika kangen teu kudu ulin ka bogoh ka ditu, ayeuna bisa video call. Bener. Orang dia boga ka bogoh ka ditu ka malingping, ketemuan lewat HP. Ai kunaon kabogohna mengkhianati tidak datang di pertemuan, ngambekkan HP. Eta HP dibantingkeun jebret. Gara-gara HP janji jeung bebene di kandang embe teu datang bae, kesel kana hate akhirna jeung bener. Mentek aos hadirin sadaya, eta anak ulah sok diantep teuing, eta anak ulah sok dikepar teuing hadirin sadaya. Punten ieu kula ngabahas masalah HP, sabab HP lamun salah ngagunakeun bisa ngaruksakan akidah iman jeung urang hadirin sadaya. Mantak ulah cuek, awas ka hade, kana ngaji geus teu hararayang, kana ibadah sararangheug, maca sholawat atuh komo, maca berjanji sabodo teuing. Ieu teh gara-gara terpengaruh, gara-gara anak teu salat diantep bae, anak teu ngaji diantep bae, bahkan indungna sabodo bae. Batur madur magrib ka masjid, ai anak manehna nyekel HP diantep bae, anak teu ngaji diantep bae. Inna asyadda nasu azaban yaumal qiyamah man juhila ahluhu. Orang yang paling pedih azabnya dari kiamat ialah orang yang membodohi keluarganya. Anak teu salat diantep bae, anak teu ngaji diantep bae, anak teu ibadah diantep bae, maka indung bapana bakal ngarasakeun siksaan anu banget kacida pedihna di hari kiamat nanti. Repeh dikitukeun mah. Sion atuh mantap. Hampura Bapak Pak Kiai sepuh, ai kula mah lain mamagahan orang dia Kang, puntennya teu aya niat magahan orang dia saeutik teu aya. Ieu mah kula mah keur ngomongan awak kula pribadi. Da urang mah rumasa, urang mah jalma doraka, urang mah jalma bangkawara, haram jadah teh urang mah bener. Ih, urang mah kudu sadar ka pribadinya. Urang mah ngomong-ngomong ahli ibadah ge ngomong doang. Bener, ieu make sorban kadang-kadang ngomong doang gagayaan bo ka hade. Bener. Urang mah jalma biasa, kadang-kadang aya urusan dunia mah buang nu heueuh. Ninggang bagian urusan dunia kurang dibelaan, nu usaha berang jeung peuting beak kesang tarang kesang kana jubur, angkat isuk balik peuting, angkat isuk balik peuting, nu ka sawah, nu ka desa, nu ka kecamatan, nu ka pabrik, hadirin sadaya usaha ngabelaan anak pamajikan. Tapi salat anu 5 waktu kurang sok dilalaikeun, Allah nu mere rezeki kurang sok dipohokeun. Ai ngomong eueuh waktu rek salat tangkorak dia us waktu doang nu heueuh. Ieu mah bapak-bapak nyawah ai berangkat peuting keneh ai subuh henteu, dohor kalalotor, asar cara rape, mantas asar balik ke imah magrib isya hees. Bener kumarek berkana eta hasil panen urang. Bener. Terus eta hasil panen
dibikin ke anak incu urang tina hasil kolotna anu tara salat kumarek soleh. Nah bener ninggang be dibere ujian ku Allah, dibere musibah ku Gusti Allah, kumaha cenah ngomongna. Ieu mah bagian dibere musibah ku Gusti Allah, sawah gararing, pare hararapa, kumaha cenah ngomongna. Oh Gusti, ieu hirup keur dicoba. Ieu hirup keur diuji kieu teh. Ku pede-pede teuing hirup. Diuji ge pikeun jalma nu sok ibadah, ai tara ibadah mah sia atuh disungkun ku pangeran. Bener. Mantak awas tak kana sholat. Benar ulah sok dilalawarakeun hari sadaya. Masya Allah, man taraka sholatal khamsah amdan mutamidan fajazaohum jahannamu khalidan fiha. Jalma nu ninggalkeun salat 5 waktu tur bari dihaja maka bakal dibales ku Gusti Allah dilanggengkeun di neraka jahannam. Tuh awas kande. Mantak eta anak orang warah ditadaikeun sholat ulah sok dibere HP punten bu ya nya kolot baheula mah punten lain rek ngabeda-bedakeun antara kolot kuari jeung kolot baheula teu aya ya. Kolot baheula mah bu ketika boga anak bener dedeh kanu jadi anak, sayang cinta kanu jadi anakna, bahkan anak teh dunia akhirat tanggung jawab kolotna. Eta anak urang dibisa-bisakeun ku kolot diwauhkeun ka Kangjeng Rasul, anak urang terus diwauhkeun ka Gusti Allah hari sadaya. Bu punten ya, ketika baheula mah eta kolot boga orok, eta orok teh kunaon goak beceurik. Eta indungna di dapur keur kukumbah ge ditinggalkeun, keur sasapu ge ditinggalkeun, saking karunya kanu jadi anakna ceurik langsung ka kamar dicokot anakna, diayon, dipangku baheula mah eta anak hayang hees dibacakeun sholawat ku indungna. Bisyahri rabihil qad badanuruhul ala faya habada badram bidakal himay ujala anaras bihil akwan nusyarka wa magriban wa ahlus sama qalu lahu marhaban ahla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngenaheun teu adem apa henteu indungna geus jelas diganjar ku Gusti Allah, anakna tibra hatena tenang diwauhkeun ka Kangjeng Rasul kitu. Kolot baheula mah ketika budak teh keur arulin jam 5 rek maghrib eta budak can aya balik keneh bae baheula mah eta kolot Pak, bener teh Pak, eta kolot nyeula anak jam 5 can aya balik geus langsung khawatir bae. Anak teh can mararandi kedeung deui maghrib eta saking nyaahna kanu jadi anak eta kolot langsung nyamperkeun neangan anak ka unggal dapur tetanggana, bener teh di mana anakna ulin aikunan keur main bola. Eta kolot mah yeuh baheula yeuh bari mau panyebat ceng ayo segera balik kedeung geh maghrib ayo geura urang main bolana. Eta budak nurut jasa saking sieun kanu jadi indung bapana geleuyer beta budak nyamperkeun indung dibawa ku indungna dipandian disalinan make koko make peci. Ayo ceng geura berangkat ka masjid ka ditu kedeung ge maghrib baheula mah hayang ka masjid jauh hari sadaya naik gunung duang di dieu terus turun ka sawah. Eta baheula mah kitu eta budak langsung geleuyer berangkat ka ditu. Mapai jalan satapak ngejug juga hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dordara gelap
ukur payung nungiohan najan becek bariler tepaduli asal teing nu penting mah asal nepi ke tempat anu dituju ngelakonan kewajiban temenang ditinggalkan salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 17 darajatna ganjaran tinu kawasa nong neng nang gitu budak baheula mah kitu bener ai kuari caruek batur mah dohor main nama di imah malah ngadugem batur mah maghrib malah karaokean tah kuari ibu-ibu karaokean be karaokean bener batur mah geus berangkat ke masjid ai kunaon bapak-bapak malah di mana nyetel salon monyet lajuna budak akur tak awas ke hati terus atuh jeung naon urang loba dunia jeung naon urang loba pakaya jeung naon imah gedong mobil mewah motor ngalayah sawah lega tanah hektaran ai ibadah henteu salat henteu zakat henteu sedekah komo atuh rek naon jeung beunghar bener jeung naon loba harta loba banda urang tara syukur ka Allah jeung naon loba harta loba banda tapi tara dipake ibadah ka Gusti Allah hadirin sadaya bapak ya nu disebut beunghar mah lain ku pedah loba duit loba harta imah gedong mobil mewah lain walakinnal gina nafsi akan tetapi nu disebut beunghar mah beunghar hate awak cager boga anak soleh rajin ibadah syukur ka Gusti penuh hese ge syukurna bener akor nu hese ge syukurna ka Gusti Allah coba eta kira-kira nikmat Allah mun rek dihitung ka hitung moal nikmat Allah mun rek diukur ka ukur moal sanajan ayeuna zaman modern zaman canggih aya alat anu bisa ngukur luhurna gunung aya alat anu bisa ngukur jorona lautan tetangkelan di dalam dunia dijadikan penakna dan gaunan di dalam dunia dijadikan bangsina malaikat pikeun ngitungna Allah ngadawuh dina Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tusyuha lamun pek anjeun wae manusia rek ngitung kana paparinti kaula nepi ka botak peueuh buntutan orai tak-takan niscaya nikmat Allah tidak akan pernah mampu untuk dihitung maka kewajiban terhadap umat manusia anis kurli pandai-pandai bersyukur terhadap nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin sawang sulan deui salatullah
Tuh disangka tadi duganya ya suara orang dia ibu-ibu belah dia mani ngeunaheun asa katarik batin kagendam rasa asa kapentang kupana asmara cinta eta ngadengnya suara ibu-ibu anu tadi lamun direkam dijual yakin moal aya nu meuli terus ya terus lanjut ngantuk apa ente atuh moal ngantuk dalam mau balik murah kene aya oge kula anu ngantuk naon sababna sabab inu hadir dihareup kabeh rata-rata nini ai kahayang aing mah panitia sing ngarti ieu mau balik masih kene ngora bujangan atuh nu geulis nu herang ingkeun dihareup ai kaharti dibawa balik pan ku aing bener kan terus ya terus teh heula anginum ya dina meja perasaan aing cai putih doang aing mah asa kasinggung dihareup aya cai putih asa dianggap bujair bae aing ngeunah nama pan wanci kieu mah ngopi bener teu bah wanci kieu mah ngeunahna wanci kieu mah lamun mantes ngaji cacahan ngeunahna ngopi ngeun di dieu mah eueuh kopi Bapak ayah kopi nadinya Pak ayah menang kopi na menang ayah lalaki mah panitia bapak-bapak mah kudu ayah kopi sabab bapak-bapak mah ya lamun lieur be dipake ngopi cager ayah kami mah bu lalaki lamun keur pasea ya bapak-bapak jeung pamajikan lumpat ka warung meuli kopi cager pasea jeung tetangga ngopi teboga duit ngopi bener langsung cager ai lalaki mah kitu lamun keur nyeri hate diputuskeun ku kabogoh langsung ngopi bener teh Mang ai pamuda mah kitu diputuskeun ku kabogoh nyeri hate lumpat ka warung meuli kopi kapal api kopinya saya minum kapalnya saya jual apinya saya bakar buat kamu yang udah nyakitin perasaan aku terus ya terus kuat kene yakin tecangkel kula di luhur nu cangkel mah bu sarua hayang boga anak soleh hayang boga anak pinter ngaji hayang boga anak rajin ibadah hayang boga anak rajin sholat hayang boga anak rajin maca sholawat indung bapana heula kudu daek indung bapana kudu daek indung bapana kudu daek iba ieu mah aing ngomong hayang boga anak soleh ai indung bapana teu daek soleh aing ngomong hayang boga anak pinter ngaji ai indung bapana sebul kana ngaji bener anak urang didik anak urang ilmuwan bu hadirin sadaya ai eta cenah rumasa kakak ai kula mah cenah jelema bodoh magahan ngaji ka anak teu bisa magahan salat ka anak teu bisa lamun indung bapana teu daek bisa magan kanu jadi anak wayahna anak urang titipkeun ka pondok pesan titipkeun ka para kiai di dieu mah ngeunaheun di sakepang mah teu kudu ka jauh di dieu mah boh loba kiai di dieu mah lembur santri alhamdulillah mantap kurang kudu syukur kudu bunga di lembur sakepang loba kiai loba santri loba musola loba majelis taklim alhamdulillah sabab subur jeung mahmurna hiji lembur eta ayana kiai jeung pasantren ulah salah bo yo ayana kiai ayana pasantren para santri eta nyieun subur nyieun mahmur ka hiji
lembur. Mantak urang ulah sok hewa ka kiai. Urang masuk hewa kadang-kadang ka kiai bener toh. Aya di dieu hewa ka kiai aya. Nu mana jelmana nu mana? Nu mana coba ngacung. Iya. Ulah sok hewa ka kiai. Iya maka santri hewa. Santri dicari kanan ulah. Iya mah santri ngising dina kebon tetangga di kebon dangdur ngambek marah ulah antepkeun bae santri mah payuna ge barokah nyieun subur bener geus lamun aya santri ngising di kebon tetangga anggap bae surubuk kitu bae ulah sok hewa yo nu nyieun cang lembur teh saha kiai lain can ku lampu tapi can hati orang ku ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bener tingali kiai majeng santri hampir 24 jam istuding dipakai dikir dipakai ibadah ka Gusti Allah sok tingali mantos dohor jamaah jeung santri terus beres jamaah ngaji sorogan naon bae disorogan ku kiai dimulai amil jurumiyah matan bina ngelal ngesal terus naon bae disorogan ka kiai ka santrina mantos asar jamaah mantas maghrib ngaji Quran mantas isya jam 9 ngaji kitab kuning beres jam 11 jam 12 kiai jeung santri balik ka kobong kiaina balik ka imah eta kiai rek besare jam 2 jam 3 kiai masuk hudang naon bae dipigawe ku kiai salat tobat salat naon bae tahajud digawe ku kiai terus wiridan beribu-ribu kali beres anggus wiridan eta kiai sok ngadoa doa nu pertama ku kiai nyaeta pikeun indung bapakna doa anu kadua eta kiai sok ngadoakeun anak pamajikana katilu sok ngadoakeun para santri jeung jamaahna anu kaopat eta kiai sok ngadoakeun pikeun masyarakatna supaya masyarakatna balalager supaya masyarakatna solehah supaya masyarakatna rajin ibadah eta teh doa kiai ngan urang teu nyaho bener moal hewe behewa ka kiai pan urang aya papait aya pangabutuh mah datangna ka saha urang rek hajat datangna ka kieu rek nyundatan anak datangna ka kieu rek buka usaha datangna ka kieu rek buka toko urang datang heula ka kieu sagede rek lahiran urang sok ngaripuhkeun kiai najis aing mah eta aing balik caramah ka imah jam 1 aing kunaon rek sare di kamar jam 2 ayo nu ngotrok-ngotrok lawang Assalamualaikum salam cek ulah aya na ayo dibukakeun teh lawang kerekek jaga hudori gitukeun aya naon kak puguh cenah imah ustad hampura ieu kuari kula keur kabingungan ieu kuari kula keur panik ieu pamajikan kula rek lahiran terus nan urusan ajeng aing puguh cenah ieu ti magrib keneh pamajikan rek lahiran bidan geus aya paraji geus aya ngeun eta orok teh keluar keneh bae sampai jam 2 ieu mah kade cenah sengaja ka ustad hang menta cai ka ustad anu barokah menta pangdoakeun eta cai supaya lahirana sing dilancarkeun eta kula langsung bae geleyer ka dapur nyokot cai kana gelas dibacakeun doa nyang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi ya kahudari ya satengah inumkeun ka pamajikan satengah deui banjurkeun kana beungeutna atuh heueuh nurut bae geleyer bebalik ai memeh balik mere amplop pas dibuka 15.000 cek aing 15.000 makarak huluna doang nu kaluar
Ai kunaon jam 4 rek subuh ngetrok lawang deui datang ka imah eta budak. Sakula aya naon deui kitukeun ka? Puguh cenah eta orok tadaikeun keluar keneh bae Pak Ustad. Terus atuh karak huluna doang nu keluar. Cek aing atuh salah saha 15.000. Pan kabeh kumaha sodako. Bener teu? Terus ayeuna kumaha? Ya cenah pokona mah ayeuna mah wayahna geus lain hayang menta cai deui. Ayeuna mah hayang Pak Kiai langsung datang ka imah, langsung pangharupan, langsung pangdoakeun di hareupeunana, langsung pangjampekeun di hareupeunana. Sugan bae ai Kiai langsung mah cenah eta cager, langsung burusut, langsung lancar bae si orok. Kula teu tega neuleuh ka hudori langsung bae geleyer datang ka imahna. Ai kunaon teh datang ka imahna masyaallah mani pikarunyaon eta bidan mani geus kasangan eta paraji mani geus pararanik bae hadirin sadaya. Cekula paraji punten hiling heula, bu bidan kedeung hiling heula. Eta kukula ditoong pamajikana. Dibukakeun dasarna barak bah. Allah karim budak atuh mani kuruyuk teuing atuh wajar tadaikeun kaluarga eta mah orai kadut aya bayawak aya ore bedul aya. Cekula hayu neng geulis dijampe ku kakak didoakeun tarik napasna eutik-eutik kaluarkeun hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bulukukus medal cahaya nimaya cana-cana bade ngabakti kanyai kamurang kali kapadaringan Kang Rasmada Hudatullah. Hoyong jaluk barokah di dunia citu-citu ban datang tiula tali ari-ari tetep nati belah kulon balik datang panderi tetep nati belah kidul. Sabulan ngaheran 2 bulan ngalenggang 3 bulan sanggung bulung 4 bulan ngarupa dugikeun ka 9 bulan medal kalam dunia. Cep anaking jimat awaking berat keluar maneh tina liang emak maneh mah di dunyanya sorangan nya hangseur nya bau tarasi bau delan yuk berat tuturkeun laku lampah emak bapak maneh Hanna waldas Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud lir malam tumeramping api sajidu mutu saucap nyata diijabah sapadarita burusa beka luar aiku naon bread be mati lampu eta bidan dugikeun ka panik bisi orokna kalieu eta bidan rugap ragap aiku naon gut be cek bidan pan cenah ieu mah orok bukna mani lebeut Gusti nu agung ieu orok leutik-leutik teuing neng sing sabar cek kula atuh bu eta mah barang kula dicabak langsung dipantikan jepret eta mado mantap ulah sok ngahaliweukeun ka kiai mah behewa ka kiai najis aing mah da ih loba di lembur kula nu kitu loba masya Allah mantap awas hayu ilmuwan anak urang ke pesantren didik anak urang 3.000 nu mantap sim kuring terus jeung terus bae ngabahas tentang anak sabab 2.000 loba kolot gelo loba kolot stres gara-gara mikiran tingkah laku anak hayang naon ngadupa ka kolot najis aing mah kade ulah kitu ceng sing karunya kan jadi indung bapak sing karunya ai kitu kade ceng euy sing karunya ka indung bapak komo eta ka indung mah kudu lebih karunya ka indung mah kudu lebih karunya bener sabab indung mah lebih gede jasana lebih gede perjuangan nana bener atuh wana qala fi raudati anidarami Imam Nawawi parantos nganukil dina kitab Raudatul Talibin tampi ti Imam Darami kuma saurna fa in padola fil asli fal yapsul umma lamun rek ngabedakeun antara indung jeung bapa maka bedakeun indung mah naon sababna sabab indung eta lebih gede perjuangan lebih gede jasana lebih gede capekna tibatan bapa kasih sayang ibu luar biasa kan jadi anak tibatan bapakna bener teu bu bener
beda antara kanyah indung kanu jadi anak jeung bapakna tingali bae kurang keseharian. Oh eta ibu-ibu ngurusan anak bener teh Bu diisuk dugikeun ka peuting Masya Allah hadirin sadaya kukumbah beres kukumbah ngurusan anak nyusuhan beres nyusuhan anak deui kekepel beres kekepel anak deui bae bener dugikeun ka magrib isya ngeleuyeub ai kunaon majuna rek sare jam 10 eta budak ceurik atuh hudang deui tuh bener atuh nyusuan anakna jam 3 goak ceurik salakina anu ceurik atuh gantian nyusuan bener ku saking nyahna kanu jadi anak hudang pangheulaan subuh langsung ka dapur kukumbah nyusuhan sasapu can ge anggeus sasapu anak di kamar ceurik eta sapu main bantingkeun bae lumpat langsung ka kamar bener teu ditingali kurang calanana ih si aa keur kaayan capek lembut bae ka anak tapi jajal bapakna eta bapakna keur ngopi di hareup imah kieu bae jeung goreng uli dihareupeun kolot ngeuswani oh eta budak SD umur 10 tahun ngeuswani ngaroko di hareupeun kolot. Maaf Bu mantak kula mah Pak ulah kasinggung ya kula mah mantak paling hewa eta kana rokok terus terang baik kula mah hewa kana rokok ulah kasinggung mantak tadi ge kula pas datang ka dieu eureun di pasir dibere rokok ku panitia 2 bungkus saking hewana kana rokok eta rokok ku kula langsung dibeulem teu bohong kula mah dibeulem ku kula diudut bener Masya Allah ima diwarah ku indungna ceng cek bapana ceng wayahna aceng maliti keneh ulah sok hanggera ngarokok oh muhun bapak tuh gitu mah ai kunaon subuh keneh eta budak asup ka kamar mandi ngebul di kamar mandi kanyahoan ku bapana ceng ai naon Pak siang ngarokoknya tuh bapak ulah sok bohong maneh henteu bapak pan eta ngebul tayina hanut keneh Pak bener bener akur entak awas ka hade boga anak parawan ka hade boga anak parawan KHD ulah sok dikepar teuing eta mun boga anak parawan zaman kuari eta abuhan boga anak parawan hese capek menang hasil ngesang berang peuting disakolakeun di paraban di ilmuan aing geus gede dibikeun kacaruh bener imah boga anak parawan dikepar bae Masya Allah nya sorangan budak kuari Masya Allah eta kana papakean bae geus teu gablek ka isin kakaler kakidul ka pasar ka lapangan make celana pendek baju nyetret bujal ka mana susu nongtot Allah karim hadirin sadaya haju eta nu boga anak parawan malam minggu anakna di dangdanan biwir di beureman pipi di tariguan atuh biasa malam minggu kabogohna datang dijemput ku kabogohna ka alun-alun malingping hadirin sadaya atuh pokona mah jam 2 can dianterkeun balik jam 3 can dianterkeun balik keneh bae uyuhan eta inung bapana bisa hees ditungguan sampai ka subuh teu datang bae ai kunaon jam 8 karak datang dianterkeun ku kabogohna eta anakna langsung nobrok ka indungna cerik dina leuhun indungna cerik dina turna ngerenyeng kanu jadi indungna ditanya ku indungna ai neng kunaon balik-balik sampai cerik itu kuku diperkosa mak kusaha ku kahudori cenah ai eta kahudori santri-santri kitu-kitu teuing terus neng kumaha atuh hayang deui mak Masya Allah tak awas ka hade tawewe zaman kuari geus teu gablek ka isin Masya Allah ieu kula tukang lelempangan tengah peuting punten Bu ieu kula kadang jam 2 jam 3 keur taun kamari kula aya panggilan ka ditu ka Tangerang lewat kota
balik jam 2 pan eta lamun mantes cara masuk paranas peci dibuka, sorban dibuka, jas dibuka, jubah dibuka, tinggal kolor nu nyesa ngajegag bedi jero mobil. Ai kunaon pas alun-alun Cikupa aya awewe make celana pendek, baju nyetret, bujal ka mamana, susu nongtot, ngeureunkeun mobil kula. Ngatrok-ngatrok kaca mobil, dibuka ku kula kaca mobilna. Kumaha cek manehna? Bapak mau? Udah buat bapak mah 50.000. Di Cikupa harga susu 50.000. Eta kula langsung harita kene peci dipake, sorban dipake, jas dipake, jubah dipake. Supaya naon? Supaya manehna isinon. Kumaha cek manehna? Oh, Bapak Pak Ustad ya. Ya udah buat Pak Ustad mah gratis. Na'udzubillahi min. Yo gratitipkan ti kori anak urang ka pondok pesantren ilmuwan didik anak urang mengpengmasikeun aya waktu anak bisa maca Quran, anak supaya rajin salat. Ketika anak bisa maca Quran lain be ukur jeung manehna tapi bakal karasakeun ka urang sadaya nu jadi indung bapana ketika urang mun geus maot. Pan ieu urang kabehan teh bakal maot, kiai bakal maot, palurah bakal maot, pacarik bakal maot, ibu-ibu, bapak-bapak kabehan ieu urang teh bakal maot. Bayangkeun pan urang mah rumah saya urang mah gablek henteu eta dunia jamaah teu boga kiai lain anak unu soleh ketika urang maut dicabut nyawa ku Gusti Allah urang balik menghadap Allah rek naon nu kurang dibawa iwal ti amal ibadah. Bayangkeun Bu ketika urang dicabut nyawa ku Gusti Allah dipandian dibungkus disolatkeun digotong dibawa ka liang lahat. Bayangkeun eta liang kubur anu sakitu pohara poekna anu sakitu pohara leutikna ya urang rek diasupkeun ka dinya urang rek dikubur ditinggalkeun hadirin sadaya. Bayangkeun sedengkeun anak anu bisa maca Quran, incu anu bisa maca Yasin, kabeh unu ngadoakeun urang. Bayangkeun urang maot tanpa amal ibadah, rub ku padung rab ku lemah katindihan ku tanah berem nyangkorek di alam barzah ngaringkuk di alam kubur. Sorangan teu maturan poek mongkleng gugarata ku poekna harita oyong ningali curug teu laksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat sasadu kanu agung maneda kanu kawasa rek menta tulung-tulung kasaha. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya
rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, simkuring mual panjang lebar jalaran waktu taswengi dicekapkan sakihula, insyaallah panjang umur kita ketemu lagi. Cikuray Gunung Cikuray irahat kacampang deui, paturai mah urang paturai, insyaallah panjang umur ketemu lagi, amin. Ragi sabale di Banjar diremakeun duanana, pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana.